Ih, kumaha ieu med? Can meunang panumpang bae. Oh. Med. Aing ngomong di denge teu. Denge sih ku aing. Tapi teu kawawa ya awak aing. Can kena cai kopi. Alus ya awak. Sarua bae keur kieu mah dicium awe ge aing moal ngalawan. Sia we saha? Kuntilanak meureun. Kek. Gagabah. Lu namanya bae ge naksir aing. Ditolak ku aing, med. Ditolak, dia mau mungkin. Belum main nembak sia. Atau mending kena busa salsa. Juk kumaha ieu med? Dek kieu bae urang sampai subuh nungguan panumpang. Sampai ke subuh. Mung aing. Mending kena balik aing sambil ngesot. Gitu amat sia. Berarti sia teu solid ka aing. Tuh solid dia tapi kayak kira-kira sia menanggon penumpang di dia sampai ke subuh mah. Atau mending ngebencong sia. Menang-menang duit sia di dia. Sia bae jadi bencong. Mung aing ganteng kieu jadi bencong. Mana teng? Halo. Siapa operasi ya? Kayak lamun aing nelpon deui ka sia, siapkeun mobilnya. Jeung mau barang-barang ya biasa. Soalnya kok is dipantau ya. Jelmana doangna geus rehe. Stilu poe kok yang dipantau bae. Oke siap. Kayak kok yang ditelepon deui nya. Ayo. Lapar aing med. Puguh beuteung aja sarua bae yeuh. Halus bae. Lemdang deui yuk. Ayo, dan saha? Dang deui saha be? Weh, dan saya ngajak maling men kaing. Apa aing ge? Ulah sok pulang paling kena asup neraka. Ye. Sia mah teu maling ge moal asup surga. Karak datang di gerbangna bae ge geus diusir ku malaikat. Suwe sia. Duh, ragu-ragu aing soranganna nya. Karena naon tuh jelema tak lain kira-kira itu. Coba ku yang sabarkeun lah. Karena naon kosna lalu salin amat ieu. Karena gua nulungan teu cai kopi. Antrian kopi ti saha? Pamajikan lain. Senyaho ti saha? Sugan be cai kopi ragam ti langit. Wedan. Nah, kosna ieu jelema baru tuhun duit. Ya aja lah ku aing, titah maranehna sugandaekeun. Mang, daraek teh kurang diajakan gawe. Puguh hige keur gawe can meunang-meunang duit. Geus mabur mang lah. Lalu bertanya, itu mau cai kopi-kopi acan mah. Gitu amat. Bisnis ya. Daek teh diajakan bisnis. Lumayan lah bayaranna aya ya lumayan. Je, Mang, atuh teu salah ngajakan orang mah. Berarti Mamang ngajakan orang yang paling tepat. Heuh Mang, bener. Bicara soal bisnis mah urang pakarna. Kan lulusan kuliah wirausaha. Wirausaha, STG teh lulus ya. Kajak wirausaha. Ngomong-ngomong, bisnis naon ieu Mang kira-kira? Bantuan orang pindahan. Bantuan bawaan barangna doang. Oke geus Mang, langsung berangkat. Semangat amat. Seganeng sia, yang penting bisa beli kopi. Iya imahna ya. Tapi urang poho ya kunci di mana ya? Coba lah. Congkel lewat jendela bae lah.
ayo. Oke, siap. Siap, Mang. Ayo masuk. Siap. Siap. Iya kak, memang barang-barangnya dikeluarkan. Heeh, keluarkeun bae. Tapi mawa barangan orang pecah heula nya. Model TV, kulkas, laptop, pokoknya segala kos gitu banyak. Oke, siap bang. Siap, Mang. Cair pokoknya namanya. Pastilah cair. Ayo pokoknya anak beli kopi serenceng ya pokoknya. Rehe amat, men. Iya, iya, mah. Si ganti isi ya. Suwe, untung aing teh jantungan. Beuh, hampir aja ini pingsan. Mana ada pingsan, pakai ngomong-ngomong. Nggak ayo, belum mau ngomong. Gulung doang. Halo. Mobil geus siapkeun. Jeung geus keur operasi yuk. Oke, siap. Ayo. Mang, iya barang dari mana, Mang? Kumpulkeun di baheula ya. Oke, siap. Kurang geus nelpon supirna. Kayak kedua tadi ya, pembawaan barang jasana ya. Ya, pulang terpuing, tapi duit gue habis. Boleh lah, besok gue gawe lagi. Hah? Siapa tuh ya di rumah gue? Oke. Siapa? Woi, lo mau ngapain? Kalian mau maling di rumah gue ya? Maling di mata teh. Orang mah di taman tuan doang. Pindahan. Oh, di taman tuan tadi ayah bapak-bapak. Mantuan doang pindahan. Ayo naon tuh rame-rame tuh. Ayo maling gitu. Lu dapet kunci rumah gue dari mana, hah? Nggak mungkin, lu pasti ngorek semuanya pintu rumah gue. Ayo naon ya teh, rame-rame. Ini mang, mereka berdua mau maling mang. Pintu, Mang. Ente, orang mah datang ke dia ge di taman tuan pindahan doang. Ulah bohong dia, nek maling di dia. Tah, anu bagaimana ge yo, si Iya. teteh yo. Sia, nek maling di dia sia. Ayah tadi nuni tahana bapak-bapak. Nah, kemana? Jangan mana nuni tahana? Tuh nya, ih kemana ibu mama Pak? Kayak hoan deh ya. Halo. Operasi gagal. Geus batalkeun bae. Tangguh di markas ya. Mana aya maling aku sia. Dia deui.